Sebalik pisan cenun, ngabobodo pisan ka urang. Cenun. Naon maneh tati? Ingkare atuh ngajual teh. Naon ai maneh tati? Tampo aku cenun, mih naon eta? Sukses, nah aku naon? Alalay, sukses. Gening tati teh sukses. Tati ngiriditkeun baju, gening kalakah loba nu ngararanju, jeung hararete mayarna oge. Astagfirullah, nah aku mah deui tati. Ieu mah ngaranna hungkul, mi sukses. Lain nyieun maneh sukses, tapi nyieun maneh seueuh. What? Kejoan. Nur nganjuk. Jeung tambahan. Tong hiji atuh mihna, da keur urang mah sobeul. Ngeus sakitu nganjuk mah, amun rek ngeuli kakara dibere loba. Nur, hayang pewangi sarenceng. Ya. Ih, gening Nur, ieu menang piring hariahna. Nya lamun meulina opat renceng Cah Haji. Nah, maneh teh ngomong. Pan Cah Haji mah meulina teh opat renceng. Teu pernah meuli opat renceng. Kan Cah Haji mah meulina ge 2 poe sakali sarenceng. Mun dikalikeun sabulan, sok hitung kumaneh rek sabaraha renceng. Kuduna mah geus meunang deui salosin Cah Haji piring mah. Ari jualan teh cing jujur, Nur, ngomong. Kan ieu ge jujur Cah Haji. Kan Cah Haji nawe nu teu ngarti. Teu ngarti kumaha? Tuh Cah Haji, pan sidik dina tulisanna oge, lamun meuli opat renceng langsung karek menang hiji piring. Naon hiji? Kuduna mah geus meunang ti leuwih ti salosin meunangna oge. Ayo atuh ari hayang teing piring mah daripada teh mongeun. Cenon. Naon tati? Dek mayar hutang. Ari hutang tati sabaraha? Kayak atuh kurang tinggal heula. Minyak 1,5, mie 4, endog ge 1 kilo, jadi 40 genepan. Oke. Minyak 1,5, endog 1 kilo. Mie 4 kan? Jadi lunas hutang tati ke Cenon. Jadi kieu tapi kan tati mah boga hutangna hutang barang, lain hutang duit. Jadi lunas kan?